Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah nomor ke-11 nampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sholatu imaduddin, salat teh tihangna agama. Tegasna asalna dina agama. Tah bisa ngadegna eta agama. Gitu. Dina nalika eta aya tihang teu beda seperti adeganana hiji bangunan atau hiji imah moal bisa ngadeg lamun teu make tihang. Gitu. Umur teh pirang-pirang aya juru ulun wetan galer kidu eta tihang. Eta imah oge moal bisa ngadeg gitu tanpa ayana tihang, otomatis agama oge gitu. Makanya tihang anu paling utama sabada maca 2 kalimat syahadat salat. Sabab moal ngadeg eta moal nangtungna agama lamun tanpa aya salat. Tanpa aya tihang teh beda seperti tadi teh. Bangunan ge bisa nangtung dina nalika aya tihang gitu. Nah tihangna mah sabari hiji we terserah. Dina bangunan mah tah pokona mah ngadegna eta bangunan sabab aya tihang. Mun eueuh tihang mah moal ayaan. Gitu. Moal bisa ngadeg. Nah sabab pahia tahqiqun lil ubudiyah. Sabab ieu teh disebut tihang teh atawa salat teh nganyatakeun kana bangsa ibadah gitu. Tak lamun nyebutkeun urang geus Islam atau asup Islam atau cicing dina Islam teh salat. Nah, berarti teu boga tihang. Teu nyata dina ibadahna teh. Gitu. Sebab tahqiqun lil ibadah, lil ubudiyah, ieu teh nganyatakeun bahwa yen dina Islam teh salat teh bangsa ibadah gitu. Nganyatakeun teh. Bahkan wa'adaul haqqi rububiyah, nyumponan kana hakna bangsa ka pangeranan, tegasna urang dina nalika salat teh saja ba urang ngayakinkeun bangsa ibadah bari urang nyumponan kana parentahan Gusti Allah jeung Rasulna kitu. Makana jelema nu teu salat teh sarua we jeung teu nyumponan kana hakna ka Gusti Allah nya atawa naon henteu nyumponan atawa henteu ngagugu kana parentahan Gusti Allah gitu. Eta jadi nyumponan kana hakna bangsa ka pangeranan tegasna da salat mah diparentah apanan. Nya, salat mah diparentah kan. Salat diparentah kade. Wa jami'ul ibadati jeung anu ngumpulkeunana dina pirang-pirang ibadah salat. Sabab mun urang mah ibadah naon bae tanpa aya salatan gitu. Salat mah hiji. Tanu sajena amal-amalan ibadah nu sejenna nol. Masih 0 20 truk ya hari hijian mama jadi nilai nah gitu sanajan ahli ini ahli itu ahli tapi salatan tetap mama jadi nilai sabun nu saja nama 0 kasupna hari 0 sabubruk sok 20 truk hijian tetap aya nilaian tapi sok sanajan 0 saeutik tapi aya hijian mung hiji cenah abi mah anu tapi aya hijian tetap jadi 10 angka teh. Nah gitu. Jadi ngumpulkeun dina sapirang-pirang ibadah. Gitu. Matak jadi amal-amal nu sajena gitu dina nalika aya salatan. Matak sok sanajan urang usaha hebat na usaha jujur dina usaha qobar mah aya ijab qabulna aya tapi tanpa aya salat. Eta kan nihil teh loba. Nah cenah memang da abdi mah panan di pawetanan abdi pirang ngamalkeun anu 40 dinten salat tahajud tong leupas, boga wudu tong leupas. Ngan abi mah cenah salat fardu rada hoream lah kumaha maneh. Aya teh kitu patut teh. Aya nu kitu patut teh. Itu ori kana bab sunat. Teu sirik nasin katingaleun. Gitu. Ari bab anu fardu bener-bener fardu anu nyata-nyata eta disebut bangsa ibadah. Nah, iya. Ayanya mirupa kitu tetep urang tong sok katipu budaya. Tong sok katipu budaya. Dan itu sesetik teh golongan-golongan nukara itu tanya. Sabab dan ngarahkeun deui ada masalah kahin teh. Yo mau diperketat wiridna nepikeun ka jam 3 teh cenah karek cengkak. Suruh salat sunat begitu rek waktu subuh sare. Udang lohor teh cenah mani langsung we cenah ka ieu. Usaha cenah teu salat. Menyebut teh hoream salat. Bagus cucu urang. Bagus cek manehanana. Bagus cek menyebutkan bagus. Da cek setan mah justru bagus. Bagus banget. Bagus teh. Sabab setan mah atohna kacida. Dia nalika jelema wah nyorang pagawean anu matak
tetap sasa. Punten 100. Jika bener jika waras ternyata teu waras tak kitu. Bahkan anu ngaguluykeunana kana nganyatakeun rahasia salat. Sababna urang bakal dipaparin ku Allah teh dina rahasia salat salat. Urang ngadaek laksana keur moal nyaho urang kumaha-kumahna salat lamun urang teu salat. Atau salatna teu bener-bener gitu. Eta di antara